Dalohil Abi lebet agama Islam ngan sorangan anak pamajikan eueuh nu milu kabeh balik ka Belanda milu ka mantan mertua abdi tapi alhamdulillah nikmatna cicing di Islam anu dipaparikeun ku Allah ka abdi kabagjaan ku Allah paparikeun ka abdi salami 22 tahun ieu alhamdulillah kahiji punten sanes abdi bade ngaguran ka para ulama para ustaz sanes mung ieu mah ngasihan naon motivasi abdi tos 22 tahun jalan ieu kahiji teh can gugur tina wudu masih keneh ngadawamkeun wudu sanes abdi hoyong miceun ditahan hoyong peusi tahan teu Pak demi Allah eta tos sunatullah mangga tos eta nyanak di wudu bising kabujeng maut alhamdulillah tos 22 tahun jalan ieu kabahagiaan ku Allah paparikeun ka abdi abdi teh can pernah gugur ngalaksanakan salat fardu berjamaah di dalam masjid atau mushola.